modal dulu anjing. Dia tadi dah hajat. Oh nyepitan. Ibu hajatnya di sepitan deui. Hah? Ponto. Aduh, hayang panggih jeung ibu hajat. Iwan ibu hajat anu bakal bisa ngalaan ieu beuheung budak. Kurang tarik saeutik. Aya ibu hajatna? Nonton. Urang gentraan heula gosantena Asep Sunan dari Sunario. Umargi Asep Sunan dari Sunario parantos maut. Iya. Ibu hajat. Oin hayang pangi heula. Oin rek aya pamentah hayangan ka hiji ibu hajat anu napasurug-surug warna beureuh. Lamun eta sanata dilaksanakeun bisi matak jadi mamang lah ibu hajat. Sekalian dia budak panglaan keur bisi paeh mate. Ibu hajat. Aya nu boyongan. Oh, acan. Ibu hajat. Kanungan lerai sanyahan jeung gadohan getos sedako. Pasti Allah bakal ngagentosan sakumaha parantos diamurkeun ibu hajat. Ibu hajat aya angka hiji anu nona pasurug-surug warna beureuh. Ibu hajat anu mana ada kumpul mata ketinggalan ibu hajat. Hayang angka hiji anu nona pasurug-surug warna beureuh cek barudak mah teh 100.000. Geus aya. Nah, main burung. Aya. Beja ada poe kita dulu. Kasaha deui euy. Makaning suku kuda teh opat karek hiji. Alah. Sanadyan uing nepi ka magrib. Eta ngan hiji-hijina uing moal bisa leumpang deui. Kasaha muntah. Iwati nini hajat aya keneh. Kakina aya keneh. Eta anu bahan nonton anu mana nini hajat aki hajat hayang panggih. Kang ngajakeun uing nini hajat. Moal kahiji anu nana pasurug-surug uing kurang 3 deui. Lamun eueuh hideung heula di tetangga. Tadi oge aya nu nabongkon aya puluhan ribu. Malahan mah aya nu ratusan ribu sugan teh jangan uyuh geuningan kana rumput. Ieu hajat. Marawi teh lihat deui cocolan daerah wing teh. Tapi hajat hayang angka hiji anu nana pasurug-surug warna beureuh make hajat. Lamun eueuh manginum bae heula teh dicokot deui duit nabeuing. Anu mana teh hajat. Wah hajat.
Pematu. Urukan kunuhi ngerek gini ayeuna. Iya. Anu Aduh. Bapak, ayo aja. Ini aja. Anu mana? Uing hayang pangiheula. Uing hayang pangiheula. Pangiheula. Aduh, heula euy. Tukang kenang. Capek aing. Dua deui mikir aing ka mana ya? Alah. Oh, lantaran aing ngoronang. Aing suka hareuna euy geus bisa itu. Anu tukang mah bisa ngajungjung. Suka ngayakeun anu karunaon. Eta duit anu geus ngabaskom ka poe cokot deui. Ieu mah syarat injong wae wungkul supaya aing bisa ngajungjung. Dua hajat lalakina. Biasa nama ada boga salaki. Ya, oh lalakina. Tadi kemungkon kawin bakal jutaan. Ay nalagoy guys lagoler. Allah. Dulu eta. Oh. Da koing mah teu kadeuleu. Tadi aya nu bebeda. Keudelanan ke keur silih tanya heula biasana mah. Aya sabaraha di maneh cenah? Sakitu. Karunya cenah itu. Oh. Oh, da aya nama teh lebaran duit tadi kumpul-kumpul. Uing ge kamari menang 30.000. Panyawe. Hah? Oh, tina marerean sodako bareng kawin paluing bambut na jabring di kahareupeun jadi persiapan gitu. Sugan aya. Lah na 2 menit deui. Mun wae da insyaallah tepi ka tabuh genep kurang sabaraha. Geunelan. Juru setting terus udah mau wareureun. Dua deui nya sameui. Sugan bapak aduh cepea. Kasaha muntang. Uing kasaha muntang. Datang. Itu masjid berkaca dayat. Itu kusia. Ayahnya berumah tahu. Anu mana wahdi. Wahdi. Matur nuhun. Bukan kan uing rek ini berenya. Uing marek ngagoler deui. Holanan. Uing teh keur mikir deui tadi jero teh cenah. Sok atunya aing cenah ti maneh cenah kitu. Oh. Oh keur cenah ti uing 50. Oh. Hah? Dulu eta. Bang benerekeun atuh. Bang keur sini tanya heula di jero. Oke tidak kadeung. 2 menit deui di dagoan. Lamun eueuh wae nya kajen teu indah uing made guali kuda mah pasti ngagoler. Ya. Teh heula tuh. Masih aing cenah sok atuh ti maneh. Uti oce 50. Bulu kan kudu ngere kuda ayeuna. Teh ngagoler deui uing mah. Cik kelana. Aya sabaraha eta can jejeuk? Dengar ini atau can jejeuk mah. Dulu itu. Aduh. Oh, bolanan. Cik, bolanan. Hari eueuh mah kajeun. Kajeun uing wae ladang ieu mah. Oh.
sadaya sakitu anu kasangakeun seueur damanina kasalahan hampura utama ke Bapak Hajat Ibu Hajat atanapi ka keluarga Bapak Hajat urang ajlengkeun deui salagu dua lagi tilu lagu mangga Marah. Lulus kudana euy. Pasti. Norona. Lulus. Lulus. Candi jamu deui. Loba iya. Bener. Oh. Kan itu. Yang itu Istirahat lah. Itulah persembahan dari grup Kuda Renggong Hebo Group ya, Lingkung Sini Sunda, Kuda Renggong Hebo Group. Pimpinan Bapak En Sutisna, alamat Dusun Cipendeng, RT 22 RW 07 Desa Sukaratu, Kecamatan Damaraja, Sumedang. HP 085221543894 ya. Demikian liputan Mangkening. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.